Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana. Alhamdulillah urang tiasa petepang deui naraskeun jejer carios nyaeta si Buntung Jogo Tutugan anu diguar ku Mang Ode. Aku nu teu acan subscribe-na mangga di-subscribe heula supados kalajengan ieu dongeng langkung semangat deui. Terus supados teu nyangkolong meuli kana wartos mangga urang kawitan derah karaya prung. Hayo beak ketukeun kabeh pangabisa teh jaka andi ngajega terus narajang hayang nyaho kumaha ketakna heula nu jadi lawan. Alah Buntung wa kagede hate sia Buntung angguran megara lawan ieu bedog aing ceukana bari sap bedogna. Can ciih teh jaka urang layanan ku suluh tembakan di bari serat nyabut heur konengan diselapkeun dina tonggongna. Ka dieu urang cacag ku aing teh tah regang teh cekarna moal naker. Pamikiranna naon kakuatan heur koneng dibanding bedog manehna. Kita kitu teh bari sembrut we narajang ngagunakeun gerakan lancamung. Andi ngarenjag lantaran gerakan lancamung teh sarimbag jeung gerakan luyung kaung wijana. Tapi lantaran gerakan bedog karna teh kasida hebatna dibandingkeun gerakan luyung kaung wijana, andi teu loba mikir deui manehna ngagedak man. Luncat kagigireun bari nyebetkeun haur konengna. Drek haur koneng dihakan bedog karna sarta akibatna kasida hebatna. Lamun gerakan bedog karna ngadadak muihna jadi nganoran lantaran seuseut katahan ku gerakan haur koneng. Leungkeun badan andi mah tepi ka ngageter nahan lantaran teu beda haur koneng teh jeung anu diasupkeun kana jari-jari puteran seseukeut bedog. Tapi tetela hari haur koneng mah teu cecel teu bocel. Reg gerakan bedog karna eureun corelak manehna kagigireun andi bari satekah polah nyabetkeun bedogna. Tapi andi teu kapalingan gerak gentak nyerong ngenca bari ngabebadkeun haur konengna pletak. Bedog karna dibabuk ngalewang. Celeng bedog karna menceleng hiu. Haur koneng dipake ngababuk suhu tapi karena teu ieu ngejat. Manehna percaya sapinuhna karena kakuatan ajian batu karangna. Manehna sakilat ngaheumbatkeun tenggelan ujunganana kana punukani anu kaayaan keur doyong. Teu antap peulah deui. Keceret tenggelan ujungan ngahancap punuk andi bari jeung eta haur koneng andi geus teu bisa dicegah deui ngahancap bincurang karna. Pamiarsa lain deui hebatna balukarna mun andi mah teu kerer-kerer tapi balukarna anu tumiba ka karna. Lain deui manehna kontan ngoceak sarta badanna langsung ngarumpuyuk. Leungit budi ilang daya ngalaman ngalungsar di pakalangan bari mulas melis sasambat. Aduh, tobat. Andi kula ampun. Cekarna badanna teu daya teu upaya lir kapaskeun aku ibun. Barui barang mireuwi jakalara ngalungsar di pakalangan bari teu daya teu upaya manehna lain bebelan arokeun pati ka ngaran-ngaran anu jadi gegedug. Tapi ieu mah kalakah cul ki janta pedang bangwe lumpat mapai jalan anu tadi. Cuman tak katut sudin tanya kitu keneh teu sirikna paheula-heula mangpret nuturkeun Barui. Geus puguh sudinta anu geus daya untuk pandai mah tatu dina beteungna beuki dieu karasana beuki peulih. Sabios pacanta takedah diudag keoge mah ka mana sawios andi gentak mabulag ki janta anu geus sabelenyeng-belenyengeun rek udag. Jaka coba ayeuna geura budi dosa andi ka geus kasida numpukna. Kurahayat nimbulkeun kabalangsakan gawe ukur babadog jeung rarampog saneng-enengna
Ulah Andika geus nyieun fitnah. Ka kaula anjeun geus nyieun fitnah. Naon nu dipalar ku Andika teh? Naon dek nepakeun gegeuleuh. Geus komo ka Nyi Tarsiah. Andika geus gagabah, ngagadabah kahormatanana nepi ka ngajadi buah. Tapi tetela Andika teu tanggung jawab. Malah ayeuna gua mrek nepakeun ka kula. Memang Andika teh jaka geus taya hampuraeunana eueuh guna di hirupan ge. Ceuk Ani bari ngamangkeun haur konengna sedengkeun karna sumegruk nyuung kana taneuh. Cipanona murbut bari ngararasakeun ka nyeri dina bincurangna anu teu bisa dicengkatkeun siga nu lumpuh bari ngarasa paurah sok Andi sieun bener-bener luas ngahukuman sakadaekna. Anu pikeun manehna mah ngan saukur bisa pasrah kana naon anu baris tumiba sanajan manehna masih kene betah di alam rame. Aduh, ampun Andi, kula neda hirup ampun. Aduh. Karena nyaritana melas-melis, teu perlu ampun jaka. Oge anjeun teu perlu dilila-lila hirup aringan ukur ngegalaksak masih teh. Ceuk Andi bari ngahiukeun haur konengna dipake ngababuk sirah karna tapi ngadadak gerakanna. Gerakan haur koneng ngaraneg lantaran kadenge ngagalendangna. Sora Aki Musani nong toreng kene kana ceulina. Andi, oh mak musuh anu geus mentah hampura ulah dibinasa. Teu meunang dibinasa. Memang sora Aki Musani mah musuh nu geus mentah ampun teu meunang dibinasa. Tapi si Jaka mah lain teu meunang dibinasa tangtu manehna kudu dirangkepkeun jeung Nyi Tarsiah. Memang ieu teh pamenta Nyi Tarsiah anu toja iya. Jeung kahayang hatena miharep si Jaka teh soteh lantaran butuh bapa pikeun anak nu dikandungna. Sanajan anu sabenerna mah manehna miharep ka diri aing, tapi manehna nolak ka aing lantaran butuh sosok bapa pikeun anakna. Lamun si Jaka teh gesah di dunya tangtu manehna mananduk ka aing. Kadar eta anakna butuh bapana, aing oge sanggup ari kudu jadi bapana mah. Kerentas Ani bari ngaheumbatkeun deui haur konengna tapi waktu rek sabak beukeun ngadadak manehna ngeureunkeun deui haur konengna. Sabab kadenge deui omongan Aki Musani anu anyar pisan katampa ku manehna. Namun aing nepikeun ngabinasa si Jaka anu harti aing teh ngabogaan sifat natikoh. Tangtu aing teu beda ti sato. Duh hapunten Aki. Andi ngajerit. Dina hatena bari panonna peureum sateka pola ngalawan nafsuna pikeun ngabinasa karna alias si Jaka lara. Sak teu anta parah deui pas wae haur koneng dibebaskeun kana lebah tonggongna. Ampun Andi, aduh ampun, karena pok deui ngalengis menta dihampura. Hade Jaka ku kaula dihampura tapi Andika kudu daek tanggung jawab kana naon anu geus Andika dilakukeun ka Nyi Tarsiah. Andi nembalna setengah nyentak. Mangga Andi, asal kula ulah dibinasa karena nyanggupan lantaran cek pemikiran lamun manehna nolak geus tangtu Andi moal mere kesempatan deui. Geus kitu mah Andi nyampeurkeun ka Ki Odi maksudna rek bebeja yen moal jadi ngendong lantaran si Jaka lara rek dibawa ka lemur ujung. Penting eta keneh puguh we Ki Odi teh ngarasaan jelu. Tapi manehna bisa maklum karena alasan Andi anu antukna manehna ngidinan. Nya geus kitu mah brawe arinit tinggalkeun jang kurang bari ngadongeng karena lempang mapai jalan nu ngan saukur dicangan ku cahaya bentang sarta bulan sapasi anu cukup matak di tatarajong.
pamiarsa. Neduna mah memangnya karena teh terjalir karena kasanggupanna sanggeus 2 poe aya di lemur ujung plung we karena teh dikawinkeun ka Nyi Tarsiah malahan dia oge nyaksian lantaran manehna ngarasa hariwang sok sieun karena kabur dina waktuna. Kawin dilaksanakeun kalawan rerencepan ngan saukuran tatanggana anu dareukeut. Anu di barejaan sakitu oge geus cukup pikeun nganyahokeun yen Nyi Tarsiah bener-bener geus boga salaki. Tapi nyaeta ayeuna karena di lemur ujung teh ngan ukur kana samingguna. Poe kadalapan mah karena les bae ngiles ti imah Nyi Tarsiah. Paribasa leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Sasat manehna teh ini teu karana pamit unta teu karana bebeja. Sohagna mah kabur tinu jadi pamajikan. Puguh dek kawin oge ku kapaksa dumesieun di tanah saku Andi. Tumarapna ka Nyi Tarsiah lain wae mangrupa tenggelan batin anu kacida hebatna. Manehna ngarepkeun kana teh lantaran ingetkeun anu keur dikandungna mat di mana orok di mana bro aya nu ngabaekeun ku bapana pribadi. Atuh dina ngajaga geus gede budak teh mah tatanya nu jadi bapa. Da puguh salilana katungguan. Tapi ayeuna bet kieu kabuktianana. Nu pikeun Nyi Tarsiah mah kalakah nambahan kasedih kapeurih. Lantaran ayeuna teh tela peta lakuna si Jakalara teh teu beda jeung Bang Bara. Manehna diseseup mangsana keur seger ngandung madu mamanis geus layu mah dipikeun teu beda jeung miceun runtah kajarian. Ngan anu jadi tenang pedah we ayeuna mah geus kasaksian ku tatangga yen manehna boga anak teh ku ngaliwatan usikum kabale nyungcung teu hariwang lamun disebut ngandung anak teu bapaan. Tapi sanajan kitu tetep we hatena mah sedih peurih lir ibarat digerihan. Jajantung asa didudutan ka bina-bina kanyanyerian kudu jadi salaki. Boro tadi mah diharapkeun teh sanajan bener ka manehna mah teu misuka atuh nyaanya anu jadi budak. Komo bari jeung getol ngolotkeun mah sangkan engke budakna teu lempoy bebarian labuh ameh cangker. Sok ka mana karep aliteun teh nya Mang Lalang aduh. Oke aya istilah ngolot. Cindak nama dek nungguan tapi ka orok nagubrak ke alam dunya atuh sate karena plok ku kitu nama Nyi Tarsiah geus taya halodo panyadapan deui beurang peuting kan sumegruk nalangsa yang cerikan nasib dirina anu sanyata nama ieu teh lain kayang sorangan tapi samata-mata keuna ku pamaksana nu jadi bapa nyaeta Ki Jandra nalika masih keneh jadi anak buahna si Jakalara. Pamustunganna kalawan teu kanyahoan ku sapangusi imah. Karales bae Nyi Tarsiah teh kabur ti imah. Atuh lain deui pungmengna Ki Jandra dibantuan ku Andi. Maluruh kalitu ka dieu ka kaler ka kidur ngulon ngetan teu sirikna mabes disungsi. Tapi luput nu Nyi Tarsiah teh teu kapanggih malah teu kasusud tapak-tapakna acan. Curiga diambihan ku Bah Uha eta mah ya, orang Jadek. Geus disungsi ka imahna Ardia dumeh manehna teh kawawuhan Andi weleh teu kapanggih atuh sugan cenah ka ditu mah ka mamah memah tanu di bojong ieu pokoknya mah kalakah beak pulsa we neangan mah manehna teh. Malahan waktu nepungan Adria teh Andi kalakah diwawadianan majar teh hade cenah ulah balangah cing caring cing pageuh kancing
sing saringsat pageuikat lantaran si Husein teh ayeuna sasata ngakaakeun lumeh eta nyeuis katinggalna siga nu teu pati madep kanu jadi salaki anu cek si Husein mah nyeuis teh tangtu diheureuyan ku Andi. Hah, astagfirullahaladzim, nya bener nu perogan si Husein teh paya teu naon tangtu manehna teh ku abdi bakal disangarupan secara lalaki. Andi nyarita rada heuras ku kitu nama Andi teh ngarasa katurung katutuh geus mah puguh bebene direbut ayeuna ngadu dituduh nu lain-lain. Namun nya Andi manehna teh ayeuna boga anelan nyaeta guruna si Jalal jeung si Badra teu naon pa iya ari nyantelna nyata manehna miharep sarta mikabutuh nyawana si Andi mah bae ku abdi oge moal dipake ngejat sanajan sateunyang beas. Andi ayeuna mah nyaritana bari samunyeuna keur mah manehna keur meujeuhna bingung balas pikiran nu leungit. Hayo deui ayeuna ngadon meunang teu pikangenaheun nya mun sabah wae lamun geutina langsung naik ka luhur. Tapi kitu mah teu lila gancang we manehna mah prahate ku cara maca istighfar sababaraha kali. Pamiarsa, Andi teu lila di Cipancarna teh sanggeus nepungan ki Saudi katut beena manehna balik deui ka hujung bari mawa kabingung anu pohara. Pikiranna museur ka Nyi Tarsiah nya kudu ka mana neanganana. Bari lempang teh teu weleng ngaharuk tunggul pikiranna kumalayang teu puguh. Cacakan lamun dibarengan ku Kijan Rama geus tangtu Andi teh bakal figurawes kana gawir. Keur mah kaayaan poe katurug lempangna estuning teu malire deui kana tincakeun Pitra anu satia manco. Ieu jajar carios buntung jago tutugan teh cagurang tuna heula lalampahan Andi. Ayeuna urang nyaritakeun kaayaan Karna. Sabalecetna ti lemur hujung teh piur wae manehna ka Gajah Ngambung. Ari Joal teh kasampak anak buahna kabeh keur ngariung. Puguh we pikeun Bahrowi mah lain deui ngarasa reuasna lantaran manehna teh ngarasa boga dosa beunang disebutkeun taya pisan kabelana kanu jadi dulungan. Atuh teu parapna ka Karna barang ningali Bahrowi ujug-ujug pudigi wae nafsuna bijil. Puguh ge geus diajam tianggalna teu anta parah deui ngan habak-habak we Bahrowi teh dihujanan ku panyiksa sarta saeutik oge teu dibere ampun sanajan geus adu-aduhan minta ampun sarta tatobatan teh terus dihanca dikebot sarta dicejekan geus puguh diluluh ditampilingan mah matak taur nu ngadengekeun ge. Nu saterusna Bahrowi teh diluluh teu beda anu keureng ngaluluh taneuh kerebahan kenteng. Anu pamustungan mah cedak wae Bahrowi teh dipobuk ku tenggelan ujung nu temerapna ka Bahrowi ukur bisa kurang gerung sarta satuluy mah manehna ajajar teh eling-eling. Beres ngeluluh Bahrowi karena ngarelet ka Sudinta jeung Jumanta sarta teu anta parah deui seak gabrang-gabrang. Nu duaan teh ditampilingan pilih genti habak-habak jurus jongjolong natok teh dipake latihan ngahanca gado nu duaan. Cekuk pokongna dicejakan nepi ka antuk nama duanana narangkuban. Sudinta katut Jumanta ukur bisa gegerungan bari sanduk-sanduk menta hampura. Geus untung teu nepikeun diluluh siga Bahrowi oge lantaran dina pikiranna karena wajar lamun Sudinta jeung Jumanta mah kabur oge lantaran tingkat pangabisana jauh pisan jeung dina kaburna oge peda ningali Bahrowi nu mangpret ti heula. Ret karena kawigena jeung batur-baturna anu ningali nu keur amuk-amukan teh maranehna bati ngadedempes teu beda jeung titinggi di gebrig. Napasna satekah pola diparageg sok sieun si Jakalara jadi murang-maring manehna. Cecakan ku ningalina oge geus matak kukurayeun tapi alusna teh karena teu tutuluyan. Murang-maring kanu sejen
geus karuhan ningali Bahrawi Sudinta katut cuma tangga jaloprak mah manehna ge gek we diuk dina batu bari panonna mah buburi lengan sakur anu ngareret kabeh ting puringi sok sieun dipake mepes keuyang. Ingatkeun ku kabehan cing sahabae anu ngabongohan ngabogaan hate kecing leutik buri sarta wani-wani ninggalkeun babaturan tanpa izin kula tangtu moal bina ti kieu bisa-bisa hukuman leuwih ti kieu ditudut nyawana oge teu nanaon pokna bari panonna mah tetep muncareng anak buahna dipaung hiji-hiji anu temrapna kabeh ngayak-yak cempling daya nu wani nyuara pangaruh hate nu beuki pewet poe harita mah kabeh gawena ukur pating laliud tepuguh hate bangreng kuno jadi gegedugna anu katembongna baketut aseum repeting asa beuki teu paruguh ngadonyak sian Bahrawi anu gegerungan ngararasakeun panjiksa urut tadi beurang Sudinta ngerasa tatu urut sabetan bedogi janta asap tamahnya nyautan ngancubanta anu rada meusan teh tapi ari pamuluna mah ngulu nguyung teu beda ti hayam anu kucekak caturkeun isukna karena kakararada sareh malah kawigeuna mah manehna geus daek ngajak nyarita atuh pabeberang manehna nyalukan ardasim soreng derek ngajak ka Cisaat nyi eno geus heubeul ti diteang-teang ku kitu mah karena teh geus ngarasa sono lumayan we jadi ubar kana hatena anu keur karusut rek dikeureuy so teh bane we nyi eno mah teu ujug-ujug ngaberik si Tarsiah da ari urupana mah memang jauh lamun dibandingkeun jeung Nyi Tarsiah tekung silila karena jeung Adasim geus ngagaredik menu ka Cisaat kebenaran teh Sukri bebenena Nyi Eno keur magod di Cisaat sakitu kanyahoan Nyi Eno nyolowedor oge ke we Sukri teh ngaheroan ku kitu nama hatena geus murilit pageuh ka Nyi Eno atuh Nyi Eno sarua deui itu ieu di layanan malah boga rasa bagja dumeh itu ku ieu pada mika suka pogo we si Sukri lain deui ti buburan jatna direungeuh si Jakarara datang ka Cisaat untung kene sakitu oge teu nepi ka nyahoan ku kituna pericit bae manehna ngacir bari hatena mah tetep ngait kanu ditinggalkeun atuh si Jaka lain deui ngekeremetna dumeh ngerasa diganggu kanikmatana ari rek ditangena nu masa manehna teh taya pangabisa kuriak pejet prek-prek ku si Jaka ras inget ka Andi memang si Jaka kapan kediteangan sebelum teh manehna kapanenjoan tapi hanjakal teh Andi teu kasampah tapi dasar kitu kebenaran we buat pepangi jeung Wijana jeung Widarma anu ngahaja daratang ka Cigasti nu maksudna rek nyamper Andi pikeun neangan si Jakalara waktuosna pamiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng Sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.